Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayatkeun anna suhufa Ibrahim alaihi salatu wassalamu sanyanyana suhuf atanapi lembaran-lembaran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam unzilat lailata awali syahri Ramadan, dilungsurkeun ku Allah dina maleman pertama bulan Ramadan. Wa Taurata li sitti layalin min Ramadana, sareng ari kitab Taurat dilungsurkeun ku Allah dina wengian kagenep sasi Ramadan. Ba'da sab'i mi'ati amin, samemeh 700 tahun min suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dilungsurkeunana suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Waz-zabura sareng ari kitab Zabur lisnatai asyara lailatin minhu, dilungsurkeun ku Allah dina maleman ka-12 bulan Ramadan. Khalat min ba'di Taurati bi khamsimi'ati amin, setelah 500 tahun dilungsurkeunana kitab Taurat. Wal Injila sareng ari kitab Injil lisamani asyarata minhu, eta dilungsurkeun dina maleman ka-18 sasih Ramadan. Ba'da Zaburi bi alfin wa mi'atai sanatin, setelah dilungsurkeunana kitab Zabur 1200 tahun. Wal Furqana sareng ari kitab Al-Qur'an li sab'in wa ishrina minhu, dilungsurkeun ku Allah dina maleman 27 bulan Ramadan. Ba'dal Injili bisitti mi'atin wa ishrina sanatan, setelah 600 tahun dilungsurkeunana kitab Injil. Intaha sampai ka dieu riwayat teh min kitabil hayati, dikutip tina kitab al hayat. Ieu hadis numutkeun Dr. Ahmad Lutfi dihukumi palsu. Hadis ini boleh dihukumi palsu dengan adanya penambahan. Akan tetapi jika tidak ada penambahan keterangan masa waktu di atas, maka ia akan menjadi hasan seperti hadis anu pernah dibacakan sebelumna dina kitab Duratun Nasihin. Ngan memang perlu diakui tentang lungsurna kitab Allah sareng jumlah kitabna oge eta teh banyak ikhtilaf. Kumaha atuh menyikapi hal eta, sedengkeun iman kana kitab Allah teh termasuk kana rukun iman. Pikeun menyikapi perbedaan eta, sim abdi mah bade nuturkeun wae pendapat Syekh Nawawi rahimahullahu taala sakumaha dauhan beliau dina kitabna Qatrul Ghoes. Wal haqqu adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin, anu benerna mah mending keneh urang ngaleungitkeun batasan jumlah kitab dengan hitungan tertentu. Ulah nentukeun jumlah kitab ti Allah ti aya sabaraha hiji, teu kudu kitu. Naon sababna? Likasrati ikhtilafir riwayati, sebab banyak perbedaan riwayat. Kumaha atuh? Balil wajibu ayyatakida anna Allah ta'ala anzala kutuban minas samai wa ya'rifal kutubal arba'ata. Urang mah wajib nekadkeun wae bahwa Allah teh bener-bener tos ngalungsurkeun kitab ti langit, jeung mengetahui jumlah kitab anu 4 anu wajib diketahui ku urang, nyaeta hiji kitab Taurat, Jabur, Injil sareng Al-Qur'an.
Eta we nu kudu diyakini ku urang mah. Adapun perbedaan bangsa, jarak diturunkeunana Injil ka Jabur sekian tahun, ieu mah teu perlu dihiraukan. Nu jelas Al-Qur'an teh dilungsurkeun dina sasih Ramadan, tepatna dina malaman Lailatul Qadar. Sakumaha dawuhan Allah dina surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Nya kitu deui dawuhan Allah dina surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Numutkeun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sareng ulama-ulama anu sanesna nyarioskeun bahwa Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun Al-Qur'an teh sekaligus ti Lauh Mahfuz ka Baitul Izzah anu aya di langit panghandapna. Kemudian dilungsurkeun secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian dina masa 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kumargi Allah Subhanahu wa taala begitu ngaistimewakeun kana sasih Ramadan sehingga saur Rasulullah sakumaha diriwayatkeun ti Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saur Sayyidina Ibnu Abbas, kaula nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios kieu, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana, lamun seug ummat kaula uninga kana perkara anu aya di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha ramadana, pasti kabeh umat kaula bakal hayang sakabeh tahun teh dijadikeun bulan Ramadan ku istimewa na bulan Ramadan. Dan ku sabab urang mah teu nyaho kaistimewaan na bulan Ramadan, lumatak embung papanggih jeung bulan Ramadan teh da eta teu bisa barang daang ti beurang. Urang mah pan hayangna barang daang wae, hayangna teh bebas mung aya puasa Ramadan. Padahal saur Kangjeng Nabi begitu banyakna ieu keutamaan sareng keistimewaan di sasih Ramadan. Naon margina? Li annal hasanata fihi mujtami'atun. Sebab dina bulan Ramadan teh kebaikan terkumpul. Coba wae perhatikeun ku urang geura. Bulan Ramadan mah banyak jelema nu berbuat baik, nu ngabagikeun takjil di jalan-jalan, loba berbagi. Atuh kabeh dituna menjelang lebaran di kampung Makomo sok loba nu ngabagikeun samping ka ustad-ustad. Euy, pan eta teh alhamdulillah ngadenge beja mah taun ayeuna merek dibere gamis cenah aing sugahan kitu ge. Eta teh pan kebaikan. Rek iraha deui coba aya jelema anu ngabagi-bagi samping, kecuali anu maot sampingna dibagikeun. Kemudian kebaikan anu lainna di kampung Singkuring masuk aya tah di pertengahan bulan Ramadan teh pembagian insentif guru ngaji. Ustad-ustad menang duit di amplopan, balikna dibawa anjang buka dibere beas. Eta bentuk penghargaan kepala desa para ustad. Nepi kaloba nu lain ustad ge pan ngaku ustad keur pembagian insentif mah. Ari ninggang we tugasna embung kabeh ge ngalaksanakeun kewajiban ustad. Naon kewajiban ustad? Ya tadi teh ya tugasna ustad teh mere pencerahan ka masyarakat, mere pemahaman masalah fikih, masalah tauhid ka masyarakat. Aya nu teu bisa ngaji Al-Qur'an papatahan, etalah tugas-tugas ustad.
Tai lebah kitu nama loba nembung ngan lebah we pembagian insentif. Pada hararayang jadi ustad ngadadak mararake samping mararake sorban. Ngalet nyokot insentif ya Allah. Tapi kebaikan-kebaikan eta seperti nu tadi disebutan ngabagikeun takjil, ngabagikeun samping dan lain sebagainya, eta mah kebaikan kecil duniawi eta mah. Coba bayangkan ke orang jelema awai berbuat begitu baik di bulan Ramadan, atuh kemudian Allah pasti berbuat baik ke hambana anu daek berbuat baik gitu ge. Pasti Allah akan memberikan kebaikan ke hamba-hambana. Iyalah kebaikan anu hakiki, kebaikan ti Allah ke hambana. Kemudian wal ta'ata maqbulatun, taatna seorang hamba oge bakal diterima ku Allah. Ya tibang tehusuk saeutik membeureun mudah-mudahan we dihampura. Bacaan Al-Qur'an salah saeutik we mudah-mudahan we dihampura ku Allah. Tah eta teh berkahna bulan Ramadan. An ulang haja-hajakeun. Bongsina loba ampunan ti Allah, bongsina bakal diterima ibadah sakadaekna. Salat tarawih sakadaekna, tumaninahna poho dan lain sebagainya tetap harus dipenuhi sebisa urang. Nya kitu deui maca Al-Qur'an ulah mentang-mentang bakal diterima tajwidna dipopohokeun. Nepi kalulumpatan maca Al-Qur'an puntang panting hayang ngejar tamat 3 kali tamat sabulan. Tapi ari tajwidna dipopohokeun atuh moal meunang pahala, ari macana salah memang. Nu mantak nu hebat mah bulan puasa teh selain dibacaan Al-Qur'an ditadaburi ke urang, naon si maknana, naon si ayat ieu teh maksudna, naon jang pibekleun urang isukan pageto terus dan lain sebagainya, praktekkeun saeutik-saeutik. Ieu nu hebat mah daripada maca bebereng-bengan bari salah tajwidna. Atuh moal menang pahala nu kitu mah. Kauntungan bulan Ramadan teh wadda'awati mustajabatun, doa wae ge dijabah asal doana nu sesuai jeung syariat jeung memenuhi syarat tentuna. Moal sakabeh doa diijabah aya syarat-syaratna tertentu. Salah satu syarat ngadoa nyaeta tadi nu hese mah menghindari makanan-makanan anu haram. Beteng urang kudu dirawat ulah sampai asup makanan haram, ulah sampai asup makanan subhat, ulah seubeuh teuing beteng. Eta salah satuna syarat diterima doa. Waddunuba maghfuratun, sareng dosa-dosa oge dihampura dina bulan Ramadan teh. Kitu oge jelema anu daek minta hampura ka Allah. Ari nu teu daek minta hampura ka Allah mah justru eta jelema bakal rugi sebab moal meunang ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata mustaqatul lahum, sareng surga merindukeun ka jalma-jalma anu daek ibadah di bulan Ramadan. Etalah babaraha keuntungan-keuntungan di bulan Ramadan. Hanya segelintir saja, masih keneh banyak kebaikan-kebaikan jeung keuntungan-keuntungan di bulan Ramadan pikeun hamba-hamba anu saleh. Keterangan anu bieu dibacakeun dikutip ku Syekh Utsman Al-Khaubawi dina kitab Zubdatul Wa'idin. Mudah-mudahan we urang sadaya sing meunang kebaikan ti Allah saloba-lobana di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keistimewaan bulan suci Ramadan pernah dialami atau pernah diimpikeun ku seorang ulama. Wa an Hafsil Kabiri annahu qala, sakumaha dicerioskeun ku Hafsin Kabir, beliau nyarios kieu, yaqulu Dawud At-Tai, pernah nyarios Syekh Dawud At-Tai. Saur Syekh Dawud At-Tai, golabanin naumu fi awalil lailatin min Ramadana.
Dina petingan kahiji bulan Ramadan kaula diserang kurasa tunduh anu banget, tunduh pisan. Ari bagi orang soleh mah tunduh ti peuting teh aneh, komo sare ti peuting teh aneh. Sebab ari orang-orang soleh mah ti peuting teh tara sarare, tapi wariridan maca solawat, sholat tahajud, maca Al-Quran dan lain sebagainya, dieusi ku berbagai ibadah. Ari urang mah tunduh ti peuting teh teu aneh, molor ti peuting ge urang mah teu aneh, dan memang geus kitu karakter urang mah. Nu matak ulama mah kaget lamun suatu peuting ngarasaan tunduh teu reuas. Kusabab Syekh Daud At-Tai ripuh nahan tunduh teu kuat nepi ka reup we sare. Faraaitul jannata, kemudian dina jero sarena eta Syekh Daud At-Tai teh ngimpi ningali surga. Dina eta impian teh pakaani jalisun ala syatin nahri, kaula keur cicing weh keur diuk di gigireun sungai. Sungaina lain sungai Ciliwung, tapi min durrin wa yaqutin, tina sungai anu diciptakeun ku Allah tina inten jeung mutiara. Sawaktos kaula dina impian teh keur diuk we di gigireun sungai, id raaitu jawaril jannati, tiba-tiba kaula ningali bidadari surga anu cararantik. Lamun orang ngimpi papanggih jeung bidadari dina impian, beuh geus malayang hudang-hudang acan. Lamun hudang ge nempo pamajikan ngadadak core jigana teh. Ku geulis-geulisna eta bidadari ka'annahunna syamsu min nuri wajhihinna. Wajahna eta bidadari teh bagaikan cahaya matahari. Masya Allah. Geus lamun ngimpi papanggih jeung bidadari nu boga panyakit belek cager we geus lah cekas nepo bidadari mah geus. Sawaktos ieu Syekh Daud At-Tai tina impianna ningali bidadari nu gareulis, fakultu, kemudian beliau nyarios, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta ulama nempo awewe gelis teh dikir, lamun urang mah nempo awewe gelis teh ngahayal. Sawaktos Syekh Daud At-Tai nyarioskeun dikir sapertos tadi, fakulna, kemudian para bidadari ge nurutan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sarua bidadari ge nyebut kitu. Kemudian bidadari saparantoskeun maca takbir seperti tadi, ngomong kieu, nahnu lil hamidina. Hei Syekh Daud At-Tai, kaula nu geulis, anu demplon, anu cantik luar biasa teh, lil hamidina, jang jalma-jalma anu daek muji ka Allah. Jeung sadi as-shaimina, jeung jang jalma-jalma anu daek puasa di bulan Ramadan. Ar-raki'ina was-sajidina, jeung pikeun jalma nu daek ruku jeung sujud. Salat berarti fi syahri Ramadana, di bulan Ramadan. Nu matak lamun urang ayeuna di dunia boga pamajikan nya jore, nya cerewet, nya bawel, geus tarimakeun wae dengan penuh sabar. Geus urang ngelobakeun wae ibadah, terutama di bulan Ramadan, geus urang mah puasa wae, salat bae, geus sakedeung deui ge urang bakal kawin jeung bidadari. Geus ulah mikiran pamajikan nu goreng adat. Paeh urang geus dadah jeung pamajikan.
disambut langsung ku bidadari. Weh, kahayang mah kitu. Ngan rugina di dunia boga pamajikan jore nya cerewet goreng adat tapi teu daek ibadah, rugi eta mah. Di dunia boga pamajikan teu memuaskan, paeh oge engke moal boga pamajikan anu memuaskan. Rugi gede eta mah. Walidza qala sallallahu alaihi wasallam, kusabab kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga teh ngarindukeun ka jalma-jalma anu opat golongan. Mana opat golongan jalma anu dirindukeun ku surga teh? Hiji, talil Qur'ani, jelema anu maca Al-Qur'an. Wa hafidil lisani, jeung jelema anu daek ngaraksa lisanna, tara ngomongkeun batur, tara ngomongkeun jorek dan lain sebagainya. Wa mut'imil ji'ani, jeung jalma anu daek mereka daharan ka jalma anu keur lapar. Kaopat, wasaimina fi syahri ramadhana, jalma-jalma anu daek puasa di bulan Ramadan. Keterangan ieu dikutip ku Syekh Utsman dina kitab Raunaqul Majalis. Hadis tentang surga ngarindukeun opat golongan ieu numutkeun Dr. Ahmad Lutfi eta teh hadis palsu. Nah, make palsu. Hadis ini belum dapat ditemukan perawinya. Al-Haubawi menukilnya dari kitab Raunaq Al-Majalis. Mudah-mudahan we Syekh Utsman mah geus manggiheun parawina. Numutkeun Dr. Lutfi, kitab Raunaq Al-Majalis teh adalah kitab cerita atau kitab hikayat. Karena itu, hadis ini kemungkinan adalah hanya buatan tukang cerita. Namun, keempat golongan yang dikatakan dalam hadis ini sebagai dirindui oleh surga adalah benar-benar termasuk ahli surga. Tetapi, apakah surga itu merinduinya atau tidak, belum dapat ditemukan hadis yang mengisyaratkan ke arah ini. Hadis seperti ini lebih mendekati palsu, wallahu a'lam. Jadi kesimpulanana, Dr. Ahmad Lutfi ngemasukkeun hadis ieu belum ditemukan riwayatnya, jeung belum tentu surga teh merindukan ka jalma-jalma nu tadi, tapi beliau ge mengakui bahwa maca Al-Quran, ngajaga lisan, masihan makanan kanu lapar, jeung puasa di bulan Ramadan, eta teh perbuatan ahli surga. Geus atuh, lamun misalkeun ieu palsu teh makeun dae, urang mah da lain ahli hadis teh nyaho, nu penting urang mah maca wae Al-Quran, jaga lidah, sedekah ka fakir miskin, jeung puasa di Ramadan. Eta we amalkeun ku urang sekuat tenaga urang, semampu urang. Adapun cenah surga rindu jeung ka urang apa henteu nama eta mah tong pikiran. Nu penting nyaho-nyaho ke urang bus we asup ka surga plek langsung diuk dina luhureun bidadari. Heuh, mantap. Langsung tidinya mah wallahu a'lamu bishawab.